mah neng saroh cager. Atuh cager. Yang sekebel teluk ningali. Ngamontokan be awak. Mantep pokoknya mah. Iya buat tergoda. Nah, lintu gitu. Atulen lintu-lintu di montok ya mah. Doang kadu montong. Jadi paraban beren ku emak. Parabanan gitu, pada kelenya. Ndog sireum. Oh, lu siram. Ayo neng saroh teh carekan ku maya diajak ulin ku. Tinyaho ieu ja ka dieu geus sulumputan. Waduh. Moal endah mun kepanggih mah. Moal direstuin kayak neng. Bobogohan ge encan. Atuh pan setidaknya pan moal kebel sakedeung deui. Ayo neng saroh terus mam jan. Entos kamari. Waktu naon kemarin terlapar gitu. Itu lintu kene jandek diet. Ke atuh nul sakedeung. Ganggu bae aja. Oh, dia mengganggu Beijing. Kami ge hayang dak sasit-sasitan. Atuh geuran nyar ka ditu tuh embe. Pira ku jeung umbe he. Pandai jadi embe conge meureun di dia. Tuh aya embe tuh wajangan gede tuh. Tuh nu keur ngangon embe tuh. Mua teu Nu beuki ngangona tuh. Teu beuki nu kitu mah. Laju dahang nu kumaha kitu. Hayang nu gede. Geus repeh aing nek ngobrol lah ya. Mas Nul sama tenang beke sugun aya si komik lewat ngangon embe. Emang sok ngangon umbe? Oh, sok ngangon sok lewat dia yo. Naon? Bruh. Halo Mas Tatang. Waduh, teka benerannya. Hei, pegurang ker di luar ya. Kunon? Di saung. Atuh nyinam di saung. Atuh, waduh. Oh, teka beneran nih mahampura ba ya. Mas Tatangnya. Urang nuju di jauh ya, he. Beneran. Hah? Oh, oke. Gampang be mah. Jauh orang ini balik deh ja kudu nyebrang sawah sagala naon pan di leuweung. Beuna make gampang eta mah minggu hareup dobel diusahakeun kurang. Oke siap. Ayo atur nuhun ieu Mas Tatang. Kumaha bos amannya? Waduh beres, tenang aman geus. Bari mah geus plong da teh bunga aing. Tinggal supan minggu ieu mah. Atuh teu geus aman pokona mah, tenang bae ayo. Oh. Gitu bos. Tak bangus dia ho nonton dia kitu. Saha? Bang ho lu kan tadi. Atuh naon? Atuh dia tuh si Minul. Aduh. Da naon atuh buat dirinya? Tadi itu. Ayo lagi ke Bita bae dah. Ayo kumaha ireng ketulusan urang ku ngarek ieu bae. Laju hang kumaha kitu. Tuh, cek aing ge. Karaknya diomongkeun cek aing ge Nul, geus datang tuh. Rezeki dia Nul. Pan meles eta mah. Jamein Nul. Miso. Naon ieu minggu ieu mah konsumen arareueuh ki loba nu eueuh pusing kana hulu ge tambah-tambah deui nu anyar ge eueuh janjina mah hooh cenah nungguan angkot eueuh jadi eueuh ieu mah lajuna mah kuret penagihan mana loba nu kosong ieu doang nama ieu wow ieu weh ceng mas datang ieu hei bel Jamaah ki mosok. ada jeung teh motorna sok susuruh Kok dikerokeun ku si Mas. Enak Tatang gaya naon ieu? Orang saya menyilakakeun bae ieu. Konsumen arareueuh ieu he. Pusing kana hulu. Aji nek dan ngeureunkeun. Atuh sugan kitu. Ndak ka mana bae ieu lah. Nek nyaran si ieu anak nasakeun bel. Urang. Si Minul. Anak si Oh, Wa si teh. Minul, anak RT. Oh. Urang ngenengan konsumen anyar eueuh. Jangan ka mana eueuh. Urang eueuh je konsumen loba nu kosong. Lain urang kiring ieu. Kiring ke mana? Ka mana bae urang ieu ojek nungguan angkot eueuh, ojek eueuh ieu.
Lempang bae atuh Mas. Lain ke itu jangan boret orang nagihan keneh ieu loba keneh ieu lembun cani kulilingan ku urang ya. Geus dek Mana- mer barabe, dek mer bara. Geus pokona mah sabaraha bae urang mah bebas ayo. Pokona mah urang mah hayang ilu bete dia. Mah saya sering Pak. Mana hirup kita ya. Biro. Ai minul tak kasal kitu di dia. Atuh kesel, jajanan kayak tadi bere, minuman Ay. kayak aya acan. Ai gadeni. Piangsak aing. Atuh ai bapak kenan gitu. Tuh aya di imah. Nujunan. Tadi mah aya kesasarean di imah, tapi ndek ka sawah di sih. Laju kan di tecarkaran gitu. Ibu gua minul ge susu lumputan can si Saro. Waduh, kumaha dani dia. Atuh ke dicarekan. Tenang urusan aing eta mah. Nu benar. Iya mah. Nu benar ya, nu benar. Beneran. Pohonnya, manggennya. Ya kemang ya kita oleh-oleh gitu lah nya berhubung orang di dia gitu dirompok sok era gitu ke bapaknya nya dan nya gitu atuh cari makan mah gitu nope ini enak gahil tah ieu layan we naon sia tong budak wae Kembangnan iya goreng aman. pira aku goreng sakieu eta melek Mai, kuburan meureunnya. naon kemang kuburan segala macam dia mukul lamun serot bae atuh ieu Lai kuburan tah mah ulah. lain Itu minum mah hayang nage ge bunga mawar. bunga mawar mah atuh kudu ka ditu Atuh da mah teu modal di kanan. jeung segera bobogohan mah ka dinya tah jeung sidani tah Biasa bae coba dia. nya atuh ayo rada ngageclok setik neng Geus kali itulah aing. Gerak dia aya si komik dia. ayo rada ngageser ayo Sekali tuh daripada jadi kambing cong. Bawa kok dia kayak terus kan hang tau tuh bukan nengennya kami conge mah ayo Dia mau balik antarkeun nya dia. tenang ke diantarkeun Hai, dia aja kulai. ayo geus ayo Dia jadi kambing sawah. yo becari risik iya ini mojok yo sakit yo coba naon he Tidak motor bapak aing. Mana si tandaran dia mah meureun. iya Masih minum. Nya aja tadi mah jeung si komik di yang ka dia. Naon? Pan ka dina jeung dia meureun. Eta lah aja si komik lewat kalau si Minul ka dia. Dia di Deni jeung naon di dieu. Buah dia nya. Ulin aing mah. Berarti aing mah ka warung malah tutup. Da mangutang bae dia mah. Teuing. Tadi urang ka imah nagih eueuh cenah. Teu aya. Nggak mau tahu Mas Tatang mah. Piraku loba nu eueuh, eueuh hiji eueuh kabeh. Beneran ieu mah eueuh. Aturan coba mah Mas Tatang. Atuh urang ge bangkrut eta nu mayar. Atuh, lain kitu. Puguh nu sorangan mah boga sorangan ieu urang mah boga batur sagala. Motor boga batur, duit nginjem nu batur. Atuh urang nu batur eta nginjem. Atuh kitu ge kuring mah capek ku kulingan wasilan jeung naon. HSBH teh di mah. lain iya minul daik teh jadi kabogo kami gitu Minul ge bingung sih, masih sieun ka Abah. Paling Minul bisa jawabnya minggu hareup. bulan bisa minggu harap lain ku hari baik gitu Tadi keneh Minul sieun ka Abah. atuh iya abah nage Laju Cuma kumaha? bongkar eueuh kitu sasaha kitu lah Terus hayangna kumaha? atuh yang diterima Sebenarnya Minul ge resep sih ka komik. beneran kadang kudian eta kadang enta Naon? dia Gue yang main Lagi? Cuman sieun kehalang ku Abah. kehalang ku abah kumaha teh carana abah ulah ngahalangannya Paehan we. gimana dia mau lagi kumaha orang ieu kelanjutan aja lah Ya Minul sieun keneh ka Abah. ngesting burung hari
bahannya mating burung minggu harap burung ya gitu kayak orang ngomongkan di gitunya barenya hamba gitu nya laju kemari lah Ngus kebayang ke minggu harap kurang di double. Ulah ngan saukur ngomong, awas mun teu minggu hareup. Apaan orang gerak iya telat. Lu WN yang Mas Tatang. Mau drama orang nu jangan si minul heula nya. Oh, Masnya tanggung di dinya. Oke, saran ge. Ulah kebal-kebal. Ngilu ka ditu. atulah macam coba ada macam bagus ku arot ta Ih, poe main game. datana paruman Pakai yang gitu ya. teu nyahoan Beget dari ya kanyahoan. Adi akan ngejok meureun. Poho. Uha poho. Atuh kumaha jaga geraan diajakan ulin ku si Saro. Atuh abah sorangan tuh, acak-acak WC. Bali. Tanggung kerja komik. oh dia mah hai Uma komik. Dia di mik. naon Atuh diajakan. ya ah ngomongin ke didinya jeung si Deni Dan gitu mik. Aing odegna mah cara kanan. Sayangnya hoai mantur tuh. Iya ya konsumen urang. Kamar bas. Tatang Lain kitu da. Urang geus kuliling kade-kade tuh. lain tadi orang pergi jauh tadi emang iya ya neng minul Kita baik buat po kana hutang. biasa apa dua anak Lain kitu pan Mas Tatang ya boga order keunan. Awal pemasukan teu nasabah mah atuh rung ka dia mah bang keliling. Lain kitu ieu ja. Eueuh lah ieu kararosong ieu. Heeh. Nyaho kumaha boy Mas Tatang geus rada ieur ya Bang Komik ya. Wayahna we ya. Atuh pokona mah Mas Tatang mangga moto ieu Pak Komik kudu nama lunas be poeunan ngasupan be poeu. Kamana ieu ha? Nope. Tengah hargaan amat sama Mas Tatang. Kan itu mah lompat mas. Bakal